Saya poin konten kreator viral saya diundang karena brownies. Anjir, nya orang Cianjur. Cianjur sarua. Mudah-mudahan itu orang aja. Pokoknya maneh anu diwawancara. Lamun diundang ku brownies, Nyaho, urang mau ditanya ku si Ayu Ting Ting katanya nya. Nyaho maneh. Urang nu nemalan. Oh, maneh anu mau ya kemarin orang mah yang cicing ya di sisi. Urang mah lingkungan naon mun ditanya komo ku artis ku si Ayu Ting Ting itu gegelebaran ieu ngobrolna. Sarua urang oge. Komo mun aya kamera ngageber ieu mun ngomong teh der kitu wah. Kenapa ini minta urang da urang Urang teh yang nyaho. Urang kan kembali mendampingi tuh gitu pan meureun ketua anak ikut cecep gitu teh. Buka akun teh. teh yang nyaho. Kan aya wakil di mana-mana ge presiden sok karang ngomong wakil Saya kurang naon sok kasih review ditanya-tanya komo ku artis sekelas Ayu Ting Ting kan. dan kurang ge sarua ngageber Yang gitu, orang kira emang orang mah mau juru bicara, orang mah nyewa. urang mah dek dino brownies mana mah dino Ya jadi masing-masing berarti itu masing-masing kayak gitu carana mah di brownies, orang di Indonesia, atau meureun dina Indonesia orang dangdut akademi. pokoknya maneh anu ngomong kana urang ngomong dah yang nyaho lah nya Urang ge mung urang ge mung ditanya salah kitu geus ya aduh urang amun di transfer itu kumaha urang mah mung ditanyaan ku artis dah. urang sok ngageber urang mah dah yang nyaho Oh ya, ayo orang merek pindah ke Indosiar oh jika ada dangdut akademi. baik Anjay.